Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Iya, Lampes. suasana orang di dianya perlu 24 jam karena jam 2 jam 3 urus lapar tak mana Lapar. dia bakal dibuka warung sagu basajan tong basa-basi mondek jajan tapi dia ada tambahan ke Ustad aya mixing non nya rahasiana dia tepangkeun atuh aya pada power di Kapolda Ya. Konsep alamiah, organik, jadi ngaji bari ngejo. nah ngejo bari ngaji Di samping ngopi aya how to the how ya. Jadi hawu bari ngoyan. Jadi kunaon 24 jam dibukana supaya lapar jam sabaraha wae inget ka basajan. Basajana mun lapar mah nyadahar, mun ateu garo haus nginum. Jadi di dieu 24 jam insyaallah dipaseuh ku barudak yatim insyaallah. Baru nasi basajan tong loba basa. Hah? Murah seubeuh. Sekali deui singkatan teh naon, Pak Ustad? Tong basa-basi mun rek jajan. Eta arema meulah di basajan ame teu jajan gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga Pak Jana Mohon ngadukung ngadukung bisa. ngaji bari ngejo. Alhamdulillahirabbil alamin.